Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana pendak deui sareng Bu Anif. Kumaha daramang sadayana? Mugia urang sadayana sehatnya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang ngurus diri sorangan. Hayu orang semangat diajar di imah. Ayeuna hayu urang diajar maca. Di handap ieu aya sababaraha kecap. Di bawah ini ada beberapa kata. Kata dalam bahasa Sunda disebut kecap. Ingat ya, kata dalam bahasa Sunda disebut kecap. Kecap nu kahiji nyaeta baju. Baju lamun dirucat jadi baju. Kecap baju diwangun ku sababaraha huruf nyaeta B, A, J, jeung U. Lamun dihijikeun jadi baju. Kadua nyaeta kecap cai. Cai lamun dirucat jadi cai. Kecap cai diwangun ku sababaraha huruf nyaeta C, A, jeung I. Lamun dihijikeun jadi cai. Kecap anu katilu nyaeta mandi. Mandi lamun dirucat jadi mandi. Kecap mandi diwangun ku sababaraha huruf nyaeta M, A, N, D, jeung I. Dihijikeun jadi mandi. Kecap anu kaopat nyaeta sabun. Sabun lamun dirucat jadi sabun. Sabun diwangun ku sababaraha huruf nyaeta S, A, B, U, N. Dihijikeun jadi sabun. Kecap anu saterusna nyaeta rapih. Rapih lamun dirucat jadi rapih. Kecap rapih diwangun ku sababaraha huruf nyaeta ku R, A, P, I, jeung H. Dihijikeun jadi rapih. Kecap salajengna nyaeta kuramas. Kuramas lamun dirucat jadi kuramas. Kecap kuramas dibangun ku sababaraha huruf nyaeta K, U, R, A, M, A, S. Dihijikeun jadi kuramas. Nah, ieu sababaraha kecap anu ku urang tadi baca. Oke, seterusnya prak baca babarengan sing bedas. Ayo baca bersama-sama dengan suara yang keras. Judulna Barudak Berseka. Judulnya anak-anak yang mementingkan kebersihan. Mari kita baca bersama-sama. Dani sareng Nina berseka. Unggal dinten ibak beresih. Tara hilap ngosok waos. Rambutna sok dikuramas. Tanggaina parondok. Acukna beresih tur rapih. Sudah tahu artinya? Jika belum, mari kita bahas. Tadi sudah ya judulnya Barudak Berseka. Artinya anak-anak yang mementingkan kebersihan. Dani sareng Nina berseka. Dani dan Nina sangat mementingkan kebersihan. Unggal dinten ibak beresih. Setiap hari mandi dengan bersih. Tara hilap ngosok waos. Artinya tidak pernah lupa menggosok gigi. Rambutna sok
dikuramas. Artinya rambutnya selalu dikeramas. Tanggaina parondok. Artinya kukunya pendek. Yang terakhir, acukna bersih turapi. Artinya bajunya bersih dan rapi. Nah, Dani dan Nina ini adalah anak-anak yang termasuk mementingkan kebersihan. Nah, tadi orang tos ngabahas ngeunaan barudak berseka. Nyata barudak anu memperhatikan kebersihan awak atau mentingkan kebersihan. Aya saha tadi? Aya Dani sareng Nina. Salajengna aya sababaraha anu bisa dilakukan serta anu bisa digunakan pikeun urang ngabersihan awak atau ngurus diri sorangan. Nyata anu paling penting mandi unggal poe, sapoe 2 kali. Nah, dina mandi urang kudu ngabersihan awak sadayana. Nyata ngagunakeun sabun. Sabun paranti urang ngabersihan awak sangka leungit tina kuman-kuman anu narapel dina awak. Terus aya odol. Odol paranti urang ngosok waos. Nya, saha nu tara ngosok waos? Mulai ayeuna kudu ngosok waosnya. Nah, salajengna nyaeta urang kudu maresihan rambut. Kumaha carana ngabersihan rambut? Nyata ngagunakeun sampo. Ngabersihan rambut dina bahasa Sunda dinamikeun kuramas. Salajengna nyaeta ngabersihan kuku. Ngagunakeun naon ngabersihkeun kuku? Ngagunakeun gunting kuku. Kuku anu paranjang biasana sok loba kuman anu narapel di jerona. Maka dari itu kita harus rajin membenting kuku. Urang oge kudu ngagunakeun acuk anu bersih sareng rapi. Kumaha carana ameh acuk urang rapi? Nah, ngagunakeun istrika. Istrika paranti ngalicinkeun acuk. Nah, selanjutnya setelah badan kita bersih, maka kita harus rajin olahraga. Olahraga adalah salah satu cara untuk ngurus diri sorangan supaya awak urang sehat walafiat. Nah, nepikeun ka dieu pahamnya mugia urang sadayana bisa ngurus diri sorangan. Nah, anu salajengna urang diajar nulis aksara sambung. Kumahanya carana nulis aksara sambung? Hayu urang perhatikan sasarangan.
belajar ngenaan ngurus diri sorangan dinten ieu. Mugia urang bisa ngurus diri sorangan ti leutik. Tetap semangat diajar di imah. Kerjakan tugas di ibu guru. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.